Bidauh Allah Ta'ala dina Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasira. Hei sakur-sakur jalma anu ariman sing areling anjeun ka Allah, kalawan eling anu saloba-lobana, atawa kudu zikir aranjeun kabeh ka Allah kalawan zikir anu saloba-lobana. Sangkan urang leuwih kaharti anu disebut kudu ngalobakeun zikir ka Allah teh dina saban-saban tingkah teh. Ieu aya katerangan ti Syekh Faqih radhiyallahu an. Anjeunna ngajelaskeun kieu, wa tafsiruz zikri fil ahwali kulliha annal abda la yakhlu min arba'ati ahwalin. Imma ayyakuna fi ta'ati au fil ma'siyati au fin ni'mati au fi syiddati. Ari tafsirna anu dimaksud kudu zikir dina sagala paripolah teh nyaeta sanyanyana si abdi moal leupas tina opat tingkah. Anu kahiji nyaeta taat, nu kadua maksiat, anu katilu nikmat, jeung nu kaopat syiddah. Atawa ilahana di urang masuk disebutkeun musibat teh. Lamun urang keur aya dina taat geura seug zikir urang ka Allah. Anu carana sakumaha kasauran Syekh Faqih radhiyallahu an. Fa in kana fi taati fayambagi ayyazkurallaha ta'ala wa yas'ala minhul qabula. Di mana urang keur diparengkeun keur bisa taat atanapi kumaula ka Gusti sing eling urang ka Allah. Ku cara ngaku yen urang bisa kumaula teh ieu wungkul ku ayana pitulung anjeunna. Bari kade ulah poho suhunkeun ka anjeunna, mudah-mudahan eta kumaula urang teh sing ditampi ku anjeunna. Kitu tah carana urang zikir tegasna eling ka Allah dina nalika urang bisa taat teh. Lain wungkul nyebat jenenganana wungkul, bari hate teu tumarima yen bisa migawe taat teh eta wungkul ku pangersa anjeunna. Nu matak aya paribasa cekolot baheula lain ngan Allah-Allahan wungkul tapi Allah kitu tah cekolot baheula. Montong sok aing-aingan kudu aing anu sanyana. Ku cara kitu insyaallah bakal Allah deui bakal nyebut bari ngaku disebat bari rumasa. Saterasna anu kadua wa in kana fil ma'siyati payambagi ayyad wallaha bil imtina'i wa yas'alut taubata. Lamun keur pareng keuna maksiat tegasna keur pareng salah kade sing eling ka Allah. Ieu anu dipilampah teh anu dicegah ku Allah. Gancang urang lilir ulah daek kata talanjuran. Nada magfirah pangeran nuwun ampun maha agung. Rumasa yen milampah salah anu ku Allah dicegah. Jumerit kanu maha suci nalang saha balik deui. Ulah sok tibalik harti ari nyebut asma Gusti ari laku nu dibenci. Bahamah Allah-Allahan tapi laku urang nahabat milampah nu ulah. Nu kitu teh namina zikir goplah eta teh. Hartina eling bari poho. Keur hareudang moe maneh keur tiris kalah ka mandi. Cacak-cacak lamun nya mah eling ka Gusti tangtu bakal inget yen ieu anu dilakukeun teh anu diulahkeun ku anjeunna. Tangtu buahna bakal gancang tobat eta teh. Bari eureun sapapada harita. Sabab elingna bari poho anjogna mah kumaha Allah-Allahan nu disebut mah tapi uing-uingan tatarucingan eta mah. Tenangan kamerkaan cekolot baheula caringcing bari dipaling katulah ku pangabisa kanceuhan ku ngadahar obat nu torek diharewosan nu lolong diisarahan tuluyna teh ngaku kufur nampi kafir eta teh. Kitu nemrakna. Saterasna tafsir zikir anu katilu pidau Syekh Faqih teh wa in kana fin ni'mati yazkuruhu bisyukri.
Lamun keur pareng menang nikmat ginanjar kawilujengan, ginanjar di kajanglaran, gumulur di kajujuran, dagang lancar tani mukti, nganjuk payu nagih hasil, titajong kana kejoeun, tidagor kana lebokeun, jekuk suku kana suung, sirah kana nangka. Itu tah ti bangsa dunia. Nya kitu deui urusan akhirat, sugema dina munajat, senang dina kumaula, ting trim ati dina wirid, geunah milampah nu sunnah, ngaji maranti jeung rapekan jadi jalema daekan. Kade keur kaayaan kitu sing eling urang, kasaha ka Gusti keur sadat nu kagungan. Zikir teh ku cara kumaha daek syukuran. Ulah sok aku-akuan, kudu aku anu nyaan. Saha nu ngersakeunana, ti saha eta daekna, naha urang boga lancar. Ari abid boga mukti, sabaraha mayar bisa ti saha eta kahayang. Naha daek teh nu dewek, iraha urang nyikian. Ku cara kitu tinang tu urang bakal bisa syukuran. Buahna eling ka Gusti, Allah deui, Allah deui. Nuhun Gusti, ngersakeun ka jisim abdi, jadi jalmi sugih mukti daekan bari rapekan, daek bakti daek ngaji, bisa ngasab hayang amal, moal boga hamo hayang, mun sanes pangersa pangeran, eta kitu syukuran cek lisan. Nya kitu deui syukuran bangsa hate, kumaha boga tekad ngan niatan rek dipake nebus karido pangeran. Ulah syukur ukur nuhun, suka bunga seserian, teu eling ti saha eta pamasihan. Bati eling bukur syukur, ladang suka buah bunga, lamun nya urang zikir ka Gusti, geura segunakeun eta kanikmatan dina jalan anu dipikarido ku anjeunna. Ulah pasaliru ngaku, ulah papalimpang nyata. Ari nu disebut Allah, ari laku lampah setan. Ngaku paparin ti Gusti, tapi naha nu dibelian iblis. Zikir gaplah tengah buah, syukur ngawur eusina ngan ukur wadul. Sindirana mah cokolot baheula, caruluk leungiteun kawung, salumpit leungiteun awi, gula lali kana amis, cai lali kana tiis, kembang tinggalin seungitna, uyah pisah tina asin. Pek kaditu nama pikiran, cek nu ngangon munding uing, ngan kade teu meunang tuluy dijual. Saterasna kasauran Syekh Fakih, nafsiran zikir mun pareng keur sidah nyaeta keur dina keur kaayaan baliat atanapi musibat, wa in kana fi syiddati yazkuruhu bisobri. Jeung lamun pareng keur meunang kariweuh, netes semplek nincak semplak, muntang lesot ngembing porot, heureut pakeun pungsat bahan, lieuk eueuh ragab daya, dagang rarab tani rugi, nganjuk lapur nagih nihil, tuluyna mah kana ibadah sok warga, kana sunat teu sumanget, kana ngaji teu sarudi, alasan hoream, jumaahan narah pisan. Dina keur kaayaan sarupa kitu, geura seug sing zikir ka Gusti, eling urang ka Allah Ta'ala. Cara zikirna kumaha? Ku ngajalankeun sobar. Ngan kade pasalia paham, harti sobar teh wayahna ridho bari tumarima nampi kana takdir nu maha suci. Mun pareng keur kakurangan, wayahna saaya aya. Lamun kana doraka mah wayahna nandangan nyingkahan, sabab eling ka Gusti, ti anjeunna taya widi. Lamun kana ibadah mah kaya ningka pangajian, wayahna nandangan hoream. Teu sumingki ku teu ari, teu sungkan pedah rek dagang, sabab eling ka Gusti. Ku anjeunna diwajibkeun eta teh. Kitu tah maksudna zikrullah dina saban-saban tingkah teh, menurut kasauran Syekh Fakih mah. Lain ukur lillahu atawa Allahu, kudu akur jeung laku mupakat kaayaan. Zikir kudu bari bukti ngarah cocok sareng hadis Nabi, mangkola la ilaha illallahu
mukhlison mukinan dakhalal jannah. Sing sajalma anu maca la ilaha illallah bari ikhlas tur yakin mangka eta jalma bakal asup surga. Jadi macana eta kalimah teh kudu mukhlison jeung mukiman. Cek barudak teh mah harus meyakinkan, sabab lamun teu kitu bisi kasih kusindir kasebat kasabat kasabit lir meri getol kacai ari awak bau hanyir lir santri nu getol ngaji titah maca kalah kanyengir.